Oh ya Rabbana. Eta mah teu beda jeung kieu, bapana aya, pamajikana aya, anakna aya, geunaheun. Geunaheun teu. Di mana indungna jeung anakna pasti parabu tembang ke dahar, bapana tidak nekean, hakoan we sia teh kolot di budak pasean. Ayeuna lurahna aya, masyarakatna aya, kiaina aya, lamun masyarakat diri lurahna aya mah meureun aya misahkeun. Bener? Ayeuna anakna aya, indungna aya, bapana eueuh, anak naon kitu? Teu sebutkeun anak haram jadah ge meureun. Ngautuh berarti bapana ieu eueuh, anakna mah aya, indungna aya, berarti anak haram. Aduh ieu masyarakat haram jadah kabeh. Sukses ngapinang umat, sukses ngapinang umat, sukses ngapinang jamaah musolahna. Jamaah musolah nurul yakin tidak penting ieu ahlina bohong. Satu buat ngaji teh jam 3. Rek ngaji apa yang mana? Ngaji mah tong sida jam 3 saja ge ngapa percaya ka saat kok lauk kaina ka saat cai ngaji mah geus kieu leulana. Simkuring menceramah para sadere anu hadir di dieu balik mawa simkuring nu ceramahna balik mawa amal. Hah? Amplop ngerakeun. Hah? Tiba heula di umur 17 tahun tuh bikin kaena umur 34 tukang ceramah tiba heula teu butuh kana duit, teu butuh kana amplop, teu butuh ge doa gitu mah mata bintang kabeh sekali ini. Hah? Ayeuna mah ngaji mah kajian teh kubalik anu pertama kajian teh ngaji na sorangan geus beakeun. Geus beakeun. Timimiti Nabi Adam nepikeun ka diharapura dosa preman pokeng ngaranna maut dihampura asup ka surga aya ngajina. Ieu malah mencara kula teh mah emasna Gusti Allah, daerna Gusti Allah, milana Gusti Allah, guramena Gusti Allah, lelena Gusti Allah, tinggal geuyeuk. Kajen geuyeuk sugan geuyeuk kabeh aya geuyeuk sok ngagel kajen ngagel geus ieu mah lamun aya katembak kagegel ulah nyalakeun sabab ayeuna kajen digegel ge sabab geus dicontohan ka Allah kadang surga jeung neraka ulah surgana doang jeung neraka. Sahabat Rasulullah kau bantah bejakeun surga teh kieu, neraka teh kieu. Naon sababna? Umat Kanjeng Nabi dibitah di surga supaya jelema umatna Kanjeng Nabi hayang semangat ibadah ka Gusti, hayang salamet asup kana surgana Gusti. Dibejakeun ku Nabi neraka teh kieu. Ayeuna supaya umat Nabi ngajauhan kana bebelu Gusti, beusing cila. Hidup di dunia manggeus ulah cara sendok. Nah sendok. Ayeuna sendok jeung garpu berdua alus bersahabat. Di mana ada sendok pasti aya garpu. Ngan sendok pukul ulah. Kumaha aya sendok geus nyaho kopi panas nyemplung wae sia. Heuh. Geus nyaho neraka teh panas hayo nah sia teh judi wae, nah sia teh mabok wae, nah sia teh zina wae, nah sia teh ayeuna teu ibadah ka Allah. Geus nyaho neraka teh Pak. Geus nyaho kopi teh panas nyemplung wae ka saya. Hati pancak tadi oge ngaji nak hadir geuyeuk oge. Susugana kurang jadi ubar karena hati kurang. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Geus. Cek Kanjeng Nabi inna lillahi donain. Yabduhum bi rahmatihi wa yuhihim bi afiyatihi. Fa idza tawafahum bijannati faqalu man hum ya Rasulullah qala qaumul ladzina tamuru alaihim fitnah faqat ilaihim mudlim wa fi afiyati. Nanti macam deui urang dikaskeun. Cak Kanjeng Nabi
alus can tepi karena istimewa, musola alus can tepi karena istimewa, hotel alus can tepi karena istimewa. Nu disebutkan istimewa perkara leuwih alus. Mudah-mudahan orang dijadikan istimewa ke Allah, amin. Sabab makhluk Gusti Allah teh aya nu biasa, aya nu istimewa, aya nu luar daripada istimewa. Cara penting makhluk nu luar biasa, makhluk anu luar anu lebih dari sempurna, makhluk anu luar biasa, anu luar daripada istimewa, penting kurang diambilkan. Mentong-mentong ayat Nabi Muhammad, mentong-mentong suaina Rasulullah sebagai Nabi urang, umat nage kabawa umat nage kabawa istimewa. Bukti Nabi Allah Musa alaihi salam di Lauh Mahfuz can lahir kalam dunia Nabi Musa can lahir kalam dunia eta Nabi Musa ditembongkeun ku Allah di Lauhul Mahfuz. Eta Nabi Musa ningali umat-umat Nabi Adam, umat-umat Nabi Muhammad. Jeung Nabi Musa Gusti eta umat saha? Abdi ku kaula aya kabita-bita deui eta umat saha Gusti? Jeung Allah Musa eta umat Nabi Muhammad. Jeung Nabi Musa Gusti eta umat teh jadikeun umat abdi, jadikeun umat abdi pasikeun jadikeun umat abdi. Jeung Allah teu bisa eta khusus kanggo umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeung Nabi Musa aya Gusti aya umat teu bisa dijadikeun umat abdi, atuh abdi jadikeun umat Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi Musa pangkatna Nabi, Nabi Musa pangkatna Rasul, Nabi Musa pangkatna ulul azmi, hayang dijadikan umat Kangjeng Rasulullah. Ngajigana Kangjeng Nabi kablejog boga umat urang. Eta kablejog kumaha? Nu salat loba, nu tara salat, nu ngaji loba tara ngaji, nu sok puasa loba, nu tara puasa, nu panlobana mah salat dae, ngaji dae, puasa dae, doraka. Dari jika Kangjeng Nabi boga umat urang kablejog Nabi Musa hayang dijadikeun umat. Jeung Nabi Musa Gusti abdi eta umat teu bisa dijadikeun umat abdi, abdi teu bisa dijadikeun umat Nabi Muhammad. Cobi Gusti abdi jadikeun embe, jadikeun sato supaya didahar umat Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi Musa nepikeun kamenta ka Allah saking kumulyana Nabi Muhammad, saking kumulyana umat Nabi Muhammad, nepikeun ka hayang dijadikeun embe supaya didahar umatna. Tah ayeuna hayang didahar umat Nabi eta Nabi Musa saking kumulyana. Di Bani Israil Nabi Musa lahir ke alam dunia, di Bani Israil baheula aya jabat teu keujeuh. Itu pagawean doaka ka Allah ngahanten. Dinaik ibadah ke Allah, malah nepikeun ka ayeuna jadi begal, batur liwat pagat sapot duit tangan. Cukup jadi begal jadi oke. Nepikeun ka sumpahan ku masyarakat dari sumpahan kaina ali kampungna. Mudah-mudahan teh jelema teh modal ngaliweukeun masyarakat. Naudzubillah. Ngan eta jalma datang bulan Rabiul Awal, dina bulan Rabiul Awal teh lahirna Kangjeng Rasulullah. Padahal Nabi can lahir, can aya bulan Rabiul Awal, can aya bulan Maulid. Nabi can lahir ngan dina bulan eta Rabiul Awal. Eta preman, eta jalma muka kitab Taurat, dina kitab Taurat aya jenengan, aya ngaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dibuka dina kitab Taurat, kitab Musa, dipikeun keluar Lebanon, mika cinta, mika deuleuh kana eta ngaran. Tiap bulan Rabiul Awal eta jalma padahal teu ibadah ka Allah. Ngan dina bulan eta buka kitab Taurat, dina kitab Taurat aja dengan Muhammad, aya ngaran Muhammad di kitab Musa. Tiap tahun tiap datang bulan Rabiul Awal buka kitab Taurat, tiap datang bulan Rabiul Awal ayeuna buka kitab Taurat. Begitu ajal tiba maut ngarana Allah taala nyabut kana nyawana eta jalma masyarakat umat Nabi Musa mangpan beungkeun ieu jelema modal ngariweukeun ngabarangsakeun diseret diteunggelan digebugan dileyekan ieu jelema ulah alungkeun ka cai gede ulah dikubur ulah diuruskeun ulah alungkeun ka cai gede. Nah untuk Allah taala manggilkan malaikat Jibril, Jibril ulah Gusti ayeuna Gusti
turun anjeun ka alam dunia sampeurkeun ayeuna ka Nabi Musa bejakeun titip salam ka kaula bejakeun ka Nabi Musa aya kasih kaula eta jalma keur digarbugan keur disaseret dialungkeun ka cai gede eta kasih kaula bejakeun uruskeun bejakeun ka Nabi Musa. Turun Jibril datang ke Nabi Musa. Assalamualaikum ya Nabi Allah Musa. Waalaikumsalam Jibril. Aya naon kaula ke ayeuna ka langit ka depan ku anjeun Allah nitipkeun salam ka anjeun cek Allah umat anjeun aya hiji kakasih Allah diseret umat anjeun ari dialungkeun ka cai gede cek Allah uruskeun ku anjeun pula sarah ku anjeun eta jalma teh kakasihna Gusti mangga ayeuna Jibril Nabi Musa diteangan pas kapanggih bener keur dilekan disaseret didagor-dagorkeun dialungkeun ka cai gede ditahan ku Nabi Musa. Hei umat kami anjeun keur naon kaula arek ngalungkeun ieu mayit cek Nabi Musa ulah dialungkeun kunaon ayeuna Nabi Allah kunaon nepikeun ka ulah dialungkeun ieu jalma teh teu ibadah teu kejeul ka Allah pagawean maksiat ya Allah kaula moal maka ngabejakeun ka anjeun kaula tinyaho sabab ieu kaula dititah ku Allah kita neruskeun ieu jalma dibawa ku Nabi Musa ku Rasul ulul ajmi dibawa ka imahna diadusan diajikeun dikuburkeun ditalkeun dibikeun ka salamet menang hampurana Gusti Allah datang deui malaikat Jibril nah ayeuna Musa kumaha jalmi teh tos dipulasara ka Allah cek Nabi Musa ngan Jibril anjeun ulah kembali ka Allah kaula nanya heula ieu jalma umat kaula daranyakeun nepikeun kunaon nguruskeun ieu jalma ku Allah sabab ieu teh cak umat kaula teu daek ibadah cek malaikat Jibril Musa eta jalma di mana datang bulan Rabiul Awal buka kitab Taurat dina kitab Taurat aya hiji cedengan Muhammad sedengkeun Nabi Muhammad teh kakasih Allah ditatap diusap ngaluarkeun cai anu ngarasa loba dosa eta jalma mika cinta mika deudeuh ka Nabi Muhammad nepikeun ka salamet cacak ngusap mika cinta ka Nabi Muhammad salamet dunia wal akhirah komo urang mah daek salat daek haji daek dan daek rajaban piraku teu salah eta Allah keur ngabuktikeun mulyana Nabi Muhammad nepikeun ka umat lagi ka bawa eta jalma nu teu geujeuh teu dijadikeun umat Nabi Musa malah ka Allah dijadikeun umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi mudah-mudahan urang sadaya sing diakui bikin kamu bikin penting ieu maulid ka Nabi mika cinta mika deudeuh ka Nabi mudah-mudahan dielak urang diakui babarengan asup ka surga di bawah naungan bendera Rasulullah amin ya Allah ya Rabbal alamin teruskeun semangat lain gesan yang teruskeun Allah ngagaduhan makhluk anu istimewa tadi makhluk anu lebih daripada istimewa makhluk anu lebih luar biasa ayeuna makhluk anu istimewa nu kumaha makhluk istimewa hidupna di alam dunia yuhyihim bi rahmatihi hidupna di alam dunia aya ibaratna jeung rahmat Gusti Allah aya dina rahmat Gusti Allah hidup ibaratna jeung rahmat Gusti Allah tong sumauna urang diimahan daena dicaangan disamakan disuguhan cacak gembel cicing dina handap menjembatan ari bangna jeung rahmat Allah makaranakan sabab aya dina rahmat Gusti Nabiullah Yusuf alaihissalam dialungkeun ku dulurna kana sumur meunang 7 peuting sabab aya dina rahmat Allah mah Nabi Yusuf salamet nepikeun ka jadi raja hidup di alam dunia dibarengan jeung rahmat Allah tong sumauna cicing di tempat tucan cicing tempat anu kueke insyaallah salah tong sumauna cicing di tempat anu aman cacak dina cicing di tempat anu teu aman nu riweuh aya dina rahmat Allah mah salah malaikat malik tugasna cicing dina neraka nu di hareupan seuneu tudung seuneu mimbar seuneu baju seuneu sarung seuneu sakabeh nu di hareupan sakelilingna seuneu kabeh sabab aya dina rahmat Allah mah malaikat malik teu panaseun intina umat Kangjeng Nabi dibarengan jeung ayeuna rahmat Allah mah kajen teuing sekalipun asup kana neraka insyaallah salah amin ya Allah ya Rabbal makhluk anu istimewa Allah ngagaduhan makhluk anu istimewa hidup di alam dunia dibarengan jeung rahmat Allah wa afiyatin dibarengan aya pangraksana Gusti hirupna dijamin ku Allah
rezekina gede halal gawena teu capek hayang hayang teu keur mah hirup di alam dunia di barengan jeung rahmat Allah rezekina dijamin ku Allah gawena anu teu capek rezekina loba halal sanu teu hayang kabeh ge hayang faida tawa paum bijannati di mana kala maut asup ka surga hirup di alam dunia di barengan jeung rahmat Allah rezekina dijamin ku Allah gawena teu capek lamun tukang tani timbang datang we ka sawahna untungna gede lamun tukang dagang timbang makan di pasarna untungna teh beunang gede tukang bisnis timbang sauture luar lieu bungkul tukang air tanjak tunjuk untungna teh gede teu capek gawena di mana kala maut asup ka surga lamun cek ben baheula mah cek sleng roll takosna ieu grup band sleng nang napa tina hadis eta baheula grup band sleng ayeuna cek grup band sleng bahasana kieu ayeuna keur budak dimanja dewasa disuka tua kaya raya mati masuk surga aya teror tegau sadia ngomong keur orok di keur budak dimanja keur ayeuna jadi budak mora loba nu resepna geus kolot kaya raya beunghar maot asup surga tidinya kosong atas lain nyokap hadisna hirup di dunia di barengan jeung rahmat Allah gawena teu capek rezekina gede bari halal nepikeun ka ayeuna sahabat nanya pakola manhum ya Rasulullah Gusti kanggo saha jalma istimewa teh kumaha cek Kangjeng Nabi jawabna cek Kangjeng Nabi jalma nu teu beunang ku fitnah batur teu salat waktu salat urang masuk batur tara ngaji urang mah batur mah teu puasa urang mah puasa batur mah doraka urang mah teu dora batur teu ibadah urang mah ibadah batur mah teu maulid malah dipikir kang larang urang mah maulidah takdim kana tilaikeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayeuna jalma usum teu ibadah main nama ibadah eta hidup di alam dunia di barengan jeung rahmat Allah rezekina dijamin Allah gawena teu capek alhamdulillah mudah-mudahan keberkahan maulid udang sadaya kubati ieu sing dibere rezeki anu loba kanggo ibadah amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu disimadi geus jam 10 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.